Di hiji sakola SMP teh Alfitroh, aya 4 murid pangalusna. Aya Firman, Mutia, Mawar, jeung Iman. Minggu ieu marane aya rencana di dieu teh. Kumaha lamun sararea belajar kerugian. Minggu payun bare main. Kumaha lamun urang belajar sambil loba. Nyahok anu urang rek belajar di mana? Hayang teu belajar di taman dekat sekolah. Ayo atuh. Marane terang teh aya berkata aslinya mane tang tueuh. Mana teh murid anyarnya? Iya, aya naonnya? Teu naon ngan aya, mudah-mudahan betahnya. Ya, teu nuhun. Ieu soal teh pisan. Heuh sih, tapi da urang mah kene tiasa ngerjakeun. Mane tiasa ngerjakeun soalna dah. Deui, ieu soalna hese. Bisa ngobrolna. Deui mane kerugian mah asing ngobrol kan. Nya. Yakin ayeuna orang pasti peringkat hiji deui siga sadaacana. Urang mah pasti juga biasa na we dapat peringkat ka-4. Mana yang menang peringkat ka-4? Nah, orang dapat peringkat kedua, mana apa tuh menang peringkat hiji? Kapal lah tuh. Ayolah orang tanya Mutia jeung Mawar. Ayo. Mutia mana yang dapat peringkat ka-4? Kurang dapat peringkat ke-3. Lamun mana yang Mawar? Kurang dapat peringkat ke-5. Artinya peringkat hiji teh si David. Emang kalau gitu, kalau dapat peringkat ke-1, Tenang sih, nggak penasaran kumpul. Wes, akhirnya orang dapat peringkat hiji. Mantap, mana dapat peringkat hiji? Dan Fit mana bisa ngalahkan si Firman? Bisa tacan-tacana peringkat ka-1. Ya, atuh da urang mah lebih pintar dari mana semua. Da urang mah teoretiknya lebih pintar. Sadayana, nah hanya si David juga gitu kalakuanana. hanya rasana pas si David Patara Subsatoma terjadi kelakuan. Memang kalau kualitasnya robah juga Asli juga balagu pisan budak hanya teh padahal mah karek ge boleh nanya. Geus kalau pengjigat gitu. Naon sia maneh ngomong urang pontok? Masalah, jangan maneh mah pontok. Maneh rek ngajieun masa jorang, rek geut maneh hah? Sok atuh mun maneh mah. Mana teh waras toh. Ayo man. Sok tingali. Naon nu geus maneh buat sok tingali. Siapa kene murid anyar tapi geus kitu kalakuanana. Indung maneh teh nitipkeun maneh ka bapa teh. Ameh maneh robah kalakuan maneh nu goreng. Maneh sekolah di dia ameh maneh teh alus. Alus kalakuanana jeung alus prestasina. Bapak oge tahu maneh teh peringkat hiji di kelas, tapi da lamun kalakuan maneh goreng, sombong, arogan juga kitu mah era atuh ka indung maneh. Marahnya marah, emosinya emosi, tapi da telelewehan juga maneh. Maneh teu karunya ningali baturan maneh pingsan juga kitu, teu boga rarasan maneh. Sok lah mun si Firman geus hudang, maneh minta hampura ka si Firman. Bapak oge riet ningali masa juga kieu. Man, geus cenar man. Naon maneh hayang gelut deui jeung aing? Kemarin orang tadi yang minta hampura ke mana man? Nah naonan minta hampura? Emang minta hampura bisa nyelesaikeun masalah? Man, mau mati sama orang ini ada terus kelewatan. Terus man, sok lah mun mana yang kelewatan orang terakhir mana minuman. Jadinya maneh lamun orang hampurakeun maneh traktir orang minuman. Nah, jadi gitu. Mana dapat peringkat ka-4? Itu wasit salah. Kamu sih maneh ngomong ke orang potong. Kenal kita dah maneh makan emang itu. One eternity later.
Naon sih ya? Mana ngomong apa? Kau ketawa. Tahu nih, aku tahu. A few moments later. Juga. Gila cowok. Sok tingali naon yang geus maneh buat. Sok tingali. Siapa kene murid anyar tapi geus kitu kalakuanana. Itu udah ketawa.